Terang. Windu 8 pintar. Tah buku tahun mah. Buku tahun mah. 8 sawindu. Nyapa inten buku tahun sandi. Sandi bulan. Asa bulan mah nyata terang eta sandi bulan mah sasi eta 12 asa bulan sandi bulan eta. Sandi bulan kami tahunna sawindu. Pan disebutkeun poena 7 dawuhna 5. Leres. Daun teh kalau ngelahirkeun da can daunna nu ngantosan daunna Mah. Tidak aku terang daun. Wanci ciri anu pasti ti Gusti. Jalmi makhluk moal biasa. Sacanggih profesor naon dokter naon tetep ngantosan. Teu tiasa teu aya ieuna. Bade sacanggih kumaha ge eta alat. Ngantos dawuhna, ngantos wancina, ngantos ugana. Kapastian tinu kagungan. Leres teh? Lu teu tiasa. Disesar cenah asal bedel bae da rapor. Terus eta teh nya da waktu nanti buku tahun tos seningan ya. Nah, buku tahun terus sandi bulan. Poena 7. Dawuhna li 5 gara 4keun, 4 gara 3keun, 3 gara 2keun, 2 gara wihna kan hiji nu mana? Pancen. Teu meunang dikurangan, teu meunang dileuwihan, kunaon ayeuna dikorupsi. Ayeuna teu apal tulisan bismillah. Manya teu apal tulisan bismillah. Apal. Mohon bismillah na. Langsung besin ya. Aya alifna ka mana? Mim. Aya alifna ka mana? Dati payun mah aya alifan heula. Nembe besin. Ayeuna besin wae. Tak kada dipertaroskeun eta. Kayaknya pancen teh menang dikurangan teh menang dileuwihan. Tadi depan alif heula. Alif lah. Sok mangga taros sok mangga. Nya. Ayo loh, ek dugi ke kumaha ge hayo. Alif lah. Beres teu? Aya alifan heula teu? Aya. Tah, kunaon melak paret kedah ngangge aseup. Bisa nyumput bunyi di nu caang negrak tapi teu ka tembok. Ngaseup. Aya paparakoan. Aya mun paparakoan, aya pungpuhunan. Di dinya teh aya genep rupi. Teras 5 liang. Horeng di ieukeun ke sepuh kapungkuh mah disamunikeun. Terang samuni ya. Disumputkeun supaya ulah ka ieu di sampingan lah. Pan tadi sama mentak ka kamari tenaras lah. Nuras mah sana ngelancian panjang istri mah samping. Samping tak kitu. Dina pungpuhunan teh aya rukun iman, aya rukun Islam. Kantos nguping teu 4 ka 5 pancer. 4 ka 5 pancer. Anu ku meletik di alam dunia uteuk tongo walang taga. Tah dibentukna teh tinu tadi. Anu cek bahasa ti urang mah tinu bodas, tinu koneng, tinu beureum, tinu hideung. Oh. Sekarang Jawa 4 ka 5 pancer. Nah, pami orang slogan sami lah seperti tadi yang hulu kahukun menjangka negara pami di Padang adat basanding sara basanding kita beulah kan kitu saurna kitu. Janten seueur carana gaduh cara sareng ciri anu pasti. Leres teh tahulah urang dugikeun kaleunitan ciri sareng cara. Leres teh tong bingung. Ayeuna disepakati di abah di dieu. Pan seueur tah kutip punten. Pami ngukus, terang ngukusnya. Ngukus teh mohon ngukus. Terang ngukus. Apa mah pami bade pepelakan kedah ngukus. Padahal timbul pertarasan kan, keunang kedah ngukus. Cek bahasa di abah, sadibuhun. Terang sadibuhun. Cek di anu umum uluk salam. Assalamualaikum. Wios.
Geun, mamang tong janten. Tadi buhun teh sami kitu tujuanana. Tong diributkeun. Sapertos ayeuna, aduh, nyaah nya sapertos di Jakarta ayeuna. Nyaah abang. Nya namina ge jalmi, sanes bade aya Ahok ya. Namina ge jalmi. Tempatna luput sareng lepatan. sifat jalmi. Ayeuna kieuteun kitu, teu mukat ngarugikeun ka sadayana. Laras teh punten apa sanes bade ngata. Kantos teu aya dina katerangan Kangjeng Nabi ti payu nuju anu dibaledogan ku. Geuning pinter. Laras teh dihujat teh ku Kangjeng Nabi. Malah begitu teu maledogog ditar. Nya, laras teh. Teu damang nya. Ditong teu? Tong. Tah Islam teh gedah kitu atuh. Eta nami sajatina Islam. Islam sajatina Islam teh geuning eta kitu. Bener nah henteu utagreun salahna gancang narima. Tah bahasa ieu ayeuna ieu, nuju ayeuna punten nya da adat mah teu ieu sareng politik. Bahasa saur sepuh, awas, anu keras ulah dikerisan, anu galak ulah digolokan. Darurung tambah reregan, nu burung tambah nu edan eueun nu cageurna. Leres teh pun pami ngering-ngering kitu atuh mana nu cageurna kitu mah. Saruana, leres teh. Keun tah. Da akidah urang pertahankeun eta mah dugikeun ka masih hayat dikandung. Geuning nebat hayat dikandung. Aya namina hayat teh ya. Untung tayanya namina hayat. Hayat. Sami bae. Seperti itu. Tah painten punten da ai di dadar sadayana mah. Moal tiasa ka eta bilih bade aya nu tumaros. Panginten di luar politiknya. Emang berdasarkan politik masalah pare. Nah, painten masalah adat tradisi di Abah mangga serbatkeun nami asalna gitu. Mangga painten mau bakal ditutup bila ditutup mah bilih eta. Mun mangga sia mangga. Mangga namina. Abdi terusan leungit di Cikembar. Di Cikembar. Asli Ibu Rama. Asli. Ibu Rama nuhun amin. Mangga. Aya nu deui bade ditaroskeun, Pak. Mangga. Anu kahiji anu dimaksud tina tilu sapamilu. Terus dua sakarupa hiji Eta keneh. Eta maksudna sapertos kumaha kita eta pertarosan pertama eta terus anu kaduana ngaji diri atau ngaji rasa. Nah, eta teh sapertos kumaha sih Pak ngaji diri ngaji rasa teh. Soalnya tadi Abah nyarios tentang masalah diri lah, masalah tentang gimana? Tentang yang maha kuasa lah gitu lah. Nah, maksudnya ngaji diri ngaji rasa itu sifat semua gitu. Nah, saya pertarusanana luar biasanya di cana karinya geuning jadi kapancing leres teh. 3 sapamulu 2 sakarupa nu hiji eta keneh teu aya nu ngabedakeun teu aya nu biasa misahkeun di ibarat beuheung jeung beuheungna masih keneh aya antara masih keneh deukeut urang jeung nu kagunganna jeung nu kawasan. Nu kawasana saha? Tah dugikeun ka Abah mah dina pare Sri Sakti manusa leuwih kawasan. Nu kawasana saha? Anu kagungan. Anu tadi disebut. Leres teh. Teu tiasa dikereutipikeun. Lir ibarat daun hamerang, terang daun hamerang. Teu terangnya. Ayeuna pami usum angin mah di gunung begitu. Gunung katingal di sapaya daun nu bodas. Nah, sanes hamerang. Katiup ku angin. Bodas. Teu aya angin hejo. Tah teu ibarat kitu cobi ciwit eta nu bodasna kacanak moal nu hejona. Kacanak. Ciwit nu hejona kacanak moal nu bodasna. Tah eta 3 sapamulu 2 sakarupa tah eta teh urang sareng nu kagungan. Leres teh. Ngaji diri, ngaji rasa, pandirina nya mun hayang apal ka Gusti geura baca dirina. Mun hayang apal ka nu kawasa da teu jauh. Saider sila. Mun urang apalkan dirina Jirimna diri rupana raga. anu ti luhur sausap rambut teh handap sausap dampal. Ti gigir sagiling gisik. Di tengah semet puteran.
ambekanana sadami getikna sateta pinter Saya pakai bahasa gitu. Lara, nembe orang apa? Leres teh. Da urang mah wadahna. Kul baroya cenah wadahna. Leres teh. Tah makana tadi kunaon dina bismillah geus dikurangan. Ada di mana ngajina, pancen ge kudu bisa nyumput bunyi di nu caang gerak tapi teka tembong ayeuna di pasien kantor gaduh rama. Gaduh ibu. Ieu mah gambaran. Gambaran. Nah tadi Kang Yus. Kang Yus. Yup. Ya pertarusan tapi punten ya dianggap bade nanti ai heureus sanes nan lulucan teh deui gitu. Yakin kan kagungan. Kang Yus gaduh rama sareng ibu. Pastilah, da pasti ya. Pasti mayunan sadayana ge nu meletik hirup di alam dunia mayunan. Leres teh. Anu namina sarakaratul. Anggap ya gaduh kebot. Gaduh kebot. Teh gaduh. Ah, mudah-mudahan gaduhnya. Ya diibaratkeun. Ibu bade sarakatul sarakatul. Terus kebona bade palit. Bukang ius bade jebelan mana ibu anu bade ngantunkeun apa kebon anu bade palit. Ibu. Ayo. Ibu. Ya abah mah kebon. Abah mah kebon. Moal. Berarti teh yakin kan kamu. Tos papas teh tos teu tiasa ditawar eta mah bade saha nu bade nyai teu tiasa leres teh tah ulah kapancing kitu leres teh nah moal tiasa bade profesor mana mun kebon jogan we kan ka kuluk deui kebon mah tiasa Kang ya ngamu mulai nu janten kitu gani leres teh tega amat cenah henteu tega guguk karunya saha nu bade biasanya penganeta saya masih kene ayah jadi partnya gaduh domba teh ente deui bae aduh ai gurun pasir mah terang painten ai gurun pasir teu aya nanaonan teu aya caian laras teu pasir begunung bulistir Kang Yus gaduh domba patok palatok kan cep di dinya teu deun domba hirup mah muhun digurun tak enak naon wah gersang tos teh hirup mah hirup alasanna dudu bisa alasanna menyebutkeun hirup soalnya anu gaduhan nyawa mah kan Gusti Allah anu bisa ngahirupkeun jeung anu bisa ngamaotkeun mah mohon euy nama kadinya ai Kang Ius nyaah teu kana domba nyaah mun diteudeun dinu eueuh cai eueuh jukut ditangkeun mal di pangarikeun di paraban di mana gitu atuh leres teh itu namakeun damel kahon talku jalmi mah ieu pe nyataana be leres teh gitu tah dalil nu nyata eta dalilna nyata be urang malah leres teh da nya Kang Yus domba di tempat anu eueuh jukut eueuh cai dibere cai dibere palam tuh den tanu kagungan kitu yakinna urang teh dugikeun kudah ka siga kitu mantak kekeh kukuh pageuh kana aturan tuturan ka tuhun entos kitu tah kitu aya dentena sok mah enggak beli sok main naros deui kartos eta seperti kieu bismillah teh teh pamali cenanya pamali teu kenging ngaremeh kantos teh nguping ti ibu sering ada eta gini sering ya teu kenging ngaremeh cenah pamali tong pising lo panto ayeuna pan baru dak kana mah di Tot ulah dina panto tuh teu kenging panto sok pantot jodoh cenah ku baru dak ayeuna mah pantot nongtot tarik be cenah kan jangan menghalangan dari sana tempat nanti dia ngacalik mata kabeh payung kitu pamali teh di dinya kieu pamali teh nuju pami nuju aya teu kenging ngaremeh urang ditinggalkeun makana pami di abah mah di bade ditinggalikeun secara nyata
kalau resan dari abah mah di dia akhirnya pami nyebatkeun pare ya memang saya susah kadang ningali sih sekedar bikin insya Allah lah bulan Maret April tah tadi itu beda tah April bilih hayang ngaboktos kan April ka dieu terus bapak dicanak jalan-jalan ka leuweung emang atuh udah mal di kukumaha ya sama langsung gitu sian teh di kukumaha meureun nya deh itu pinter dicanak bapak ka sawah anu tebih di kampung mungkin aya naon tadi sebat teh aya lantayan si parete di poe dina lantayan eta selamina tiasa sasasi di leuweung rantu itu gitu tah ngajirim mah kedah ngajirim tuh tadi ngarupa ngajirim teh bentukna kitu aya panto ya aya konsien teh aya pang ningalikeun aya konsien teh eta panto teh aya kumaha teh sieun hasil mali konsina mah geunang dina ieu lah konsina dina ieu bentos tong dikunci di dinya makanya ka dia insya Allah sok mangga dongkap ka dia April selantayan jangan jalan-jalan tuh selantayan leuit tebih di bumi tuh lebih ceket jalannya itu leutnya Ya. sok mangga tangkeun kuncian teh apa tahun mah aya tapi tak ada dikunci kadang pamilih iya teh anu ngagaduhan atau nanti misalnya teh ieu leuit usaha ka kumaha ini ketangkasan di dia mah di mana-mana tos rumah tangga diwajibkan gaduh leuwih. Nah, tapi kadang-kadang suhunan mah mung 10 misalkan leuwit mah biasa 20 30 janten seueur keneh leuh iur munding loba kambing buncir leuit loba duit rea keton teu orot ku dicokot teu gutang ku didah pamedatakeun coba ge sina resep gitu terus apa eta aduh kembali deui ka ngaremeh mohon weh deui ka namina heula atuh ibadah narosna ulah eta sok bilih pancena ge aya teu wawuh teh teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami abdi Sri asal di Pangandaran sami san Kecamatan Citembargen ya. sawilayah mangga mohon Ya sahur subuh nih. Tong pamali ngaremeh atau nanti si kelas emam tong nyisa. Sana tong di kana sampah ke sabinya sok borok tapi teu borok gedengan jadi kurang kali ayeuna mah si mama mah bohong tuh kumaha Mali. borokna di dinya teh henteu sapertos nuang jahe ngukut jahe teu sapertos ngaemam cabe terus ayeuna digegel ayeuna lada adat mah sok ngeungkeuy ngabalibit teh komo bari henteu katarumpangan pami katarumpangan aduh sok bae nyebatkeun gawe deungeun horeng gawe leungeun borok naon dinya gawe deungeun ngeunah wae suujon gawe leungeun heula pancen basa introvert alah ilah sakulah waka kaditu mah hiji kadieu 3 terus malah anu nunjuk sieun da kieu nunjuk ka dieu tuh 3 di voting ge meunang 3 mentak introspeksi heula we ka lembut pamalina banyak orang bukanya saat acan kana piring cacatan janten sangu ieu mah tina nutu we teteh Sri pami bade ieu ku abah di barang nutu biasa nutu ningalikeun ningalikeun itu sok nutu dina oh gitu lumpang dina lumpang dina lisung naon tak kitu terus teh kumaha tah karosna coba pampak sigana mah raos nya nutu teh sigana mah padahal mah luar biasa tah eta mah tina nutu beh lah ulah tina
melak ieu na tebih teuing tina nutu ya tina nutu ditutu ditapi diisikan disangu nembe tah terang paman ayeuna sebatkeun nama hiji bae heula nya hiji bae mata holang terang mata holang sabutir sama mata holang bae sama mata holang teh pelak bae cok bae pelak dina polybag we lah sama mata holang pelak bilih hoyong ngabuktos kan nya bilih hoyong nyatak terus urus pupuk anu cekap caian anu cekapna urus bae lah tina hiji kin aya sabaraha kin jantenna ieu digambarkeun ku apa indungna pasti aya anakan pan terus indungna hiji anakna 4 we lah sampai gampil ngahitung na bisi matematika anak kirang ieu indung begitu buahan indungna teh ngahasilkeun 50 mata holang 50 butir lah 50 siki 50 anakna 20 habe gampil hitung 20 opat kali 2 ada 80 tambah 50 tuh tina sasiki pamit tina sakit tadi dinya pamalina barokan teh gitu barok ada ulah bari ngahulang teh ieu sok saweuk Terus aya istilah titis tulis. titis tulis bagja diri leres teh waris pati bagja maut sanes urusan jam tapi kunan uyut bae make nanyakeun isu karek bae moal kaharti ku pikir kahontal ku da urang mah kudu kaharti ku pikir kahontal ku akal urang leres teh leres titis nu eta mah punten tadi sami sareng dawuhna teh tiasa anu ngarong eta ada Profesor Usman kumargi urang mah wadahna kedah tiasa ngajaga wadah pancena ge urang mah kudu saling ais ku kasih saling kumbah ku kanyana saling sibeuh ku ka deudeuh eta rahmatan lil alamin rahman bismillahirrahmanirrahim ge panjang teuing mah Ulangi. jadi Asihku. lah ditiup aduh rasa begitu da teh sieun geuning tara dikuncian pan bage bade jam sabaraha teteh neng Sri tika dieu mangga janari tengah wengi mangga ngabuktoskeun bok si abah cok bade ka dieu adi kunci teu moal insyaallah mali kunci oh katu pameget ieu mah we jadi abah ningalina kana istri bae ge ieu pameget leres teh ayo pulang waalaikumsalam bahasa orang Sunda gitu biasa nyari Sunda nu leres gitu. Maksana nu tah teu tiasa nyari Sunda nu leres. Seolah-olah Sunda teu leres henteu sami. bahasa lah Kadang-kadang mohon mangga. Tadi di masalah nanam pare Nah, melak pare. Da di abah mah punten, sanes melak pare ieu nibakeun Sri ka bumi. Eta teh tanahnya tanah adat atau tanah individu gitu masyarakat. Mohon. Disebat hak ulah adat oge mu janten pan saur abah teh abah gaduh leuweung tutupan, titipan, cawisan, garapan. Awisan teh paling tentah tadi abah nomadena. Garapan mah painten anu digarap, tapi kulantaran ayeuna painten aya aturan punten sareng sama kieu aya abah mah. Itu maka ka ieu ku peraturan bae painten. Anu sebat leuweung kolot. Kata teh nguping leuweung kolot. Leuweung kolot. Teu terang nguping. Teu. Ada di dieu menyebutkeun leuweung kolot. Acan ka rabah. Anu teh acan ka gadabah teh leuweung tutupan. Leuweung kolot teh leuweung tutupan leuweung. Nguping harta karun
Sering. Sering. Dina bayangan harta karun teh aya naon? Oh, emas, uang emas. Pokoknya mah harta berharga. Kumaha? Harta yang berharga. Harta nu berharga. Iya. Disebut teh harta karun. Terang teh harta karun. Nah, Mas gitu sampai karun. Peninggalan. Di sumber daya alam. mohon sami bae DMP dan pendidikan lain. Oh iya sok meuni bae mecohnya. Bagian harta karun teh di naon kara di ya teh apa di pelesetkeun. Harta Karunian. harta karuhun. Tuh deui harta karuhun teh bakal-bekalna ke anak incu urang. Maka nasi kabah tadi abah mah melak pare teu disebutkeun pare nama. Saya mangga teu disebutkeun abah melak pare teu seueur mung dua nu dipelakeun. Buktoskeun abah dina melakeun. Kamari kalarasan pami ningali jejak leluhur di IANTP. Abah makiat di udag. Bah aya acarana aya ieu. Tabu sabar di pasian tabu genep. Hayong nate diantosan teu tiasa abah mah entos ngabel cepot. Anjur dak kiat ngudak. Hayong terang nibakeun Sri. Kabung. Disebatkeun parena henteu. Seueur nu dipelakeun henteu. Mung dua. Punten. Mungkin ngupin pare mah tos dan tapi rupi pare jenis pare mungkin punten lalu di abah mah pare teh disebutkeun aya pare lalakina aya pare istrina kan kudu papasangan kunaon leuit aya gadoan kunaon kedah bentukna kitu eta kitu teu ngandung filosofi hamalanana opat segitiluna aya anu disebut segitilu sama si digulingkeun ka muhabek sami bae mah iya tah kitu tekad teh kudu kitu tekad ucap perilaku saran nagara mokaha nyang hulu kahukum nunjang kanara gara mupakat jeung balarea tilu sapamulu nu dua tilu sapamulu dua sakarupa nu hijina eta teh kene sami kunaon digadoan tah kangge lalakina teu dijieun ka abah mah lan di abah di dia nya sok sataun ngingiring sareng abah laras teh kin dibatosan ngingiring sareng abah Sikap saja mulu aja. Kin ngiring we sareng abah. Nah, bolak abah lalaki nata awewe. Teu disebutkeun ku abah paren. Teu nyebat paren. Mung abah nitipkeun ka indungna ka bapa. Beurangna peutingna. Bilihna nu sirik heureuy badeurna tah tadi teh matuk ti luhurna. Nih tigiring ngadam pasti handap. Di luhurna saun rambut di handapna saum sabdampal ti gigirna sagiling gisik amkanana sadame teu ngagaduh-gaduh ki derma sukuna sambung laku badanna sambung lampah bibirna sambung maneh bade kumaha gitu Leres tuh, kumaha ayeuna mah da cebege. Urang ibadah bae ge punten hayang naon man puncakna ibadah teh tanah suci we nya. Leres tuh. Apa aja ya? Insyaallah amin insyaallah. Aya dina rukun Islamnya. Aya dina rukun Islam. Anu kalima man pamit tempat mah nya. Eta ge lamun mampu di jalan. Ya, itu geuning pintar. Sok bahasana. Enak ya. Aya teh nu mangkat haji punten. Naros enjing siang sareng bumina sabuderin bumina 40 bumi aya teh keneh nu kitu. Moal aya. Samemeh bade berangkat ka tanah suci kudu tiasa 40 dinten ti samemeh nios ka tanah suci taros tatangga.
mendak tuang teu enjingna, mendak tuang teu siangna, mendak tuang teu wengina. 40 bumi. Teu aya bahan ya. Teu aya. Dongkap ka ditu. Punten. Bahasana lamun mampu di ngical tempat, ngical dana berangkat ka ditu. Terus nu dongkap ka ditu anu ditangkeunana saha? Anu aya saha? Mohon eta mah tos kantor begitu dongkap ka ditu nu aya di ditu saha nu ditangkeun ka saha. Ibu Hayati dongkap ka tanah suci nu aya di ditu saha. Iya. Oh, sanes saranya. Atuh kunaon jauh-jauh teh. Nah, jauh-jauh teh di luhur batu ge bisa. Wih deui geuning ka dieuna. Puncak Mekah mah geuning di dieu. Beres teh? Hah? Tah mung eta mah dina katerangan rukun Islam anu rukun nu kali mimiti saha? Dua so tilu geuning abah mah dugikeun ka aya bahasa jakat dina pare pami abah kenging ti sawah 1000 abe gampil ya dinya 1000 pocong tuh pocong terang pocong makanya dileuit 1000 pocong deh abang pocong tuh kitu tah pocong 1000 pocong ketiasa lebat kalau kadang 1000 pocong aya namina jekat saneh jekat khusus dina pare tina 1000 sabaraha 100 pocong berarti 10 tetiasan teu nembe tah pami eta kangge saha sami fakir miskin yatim piatu jompo keluar heula eta nembe tiasa lebat kan terus abah ayeuna seperti leuit si jimat tadi ieu tuh aya gaduh leuit si jimat teh leuit komunal leuit sasarengan leuit pangalungan jadi abah mah ngetang gampil aya hiji katantuan di adat warga namina insuputu di mana-mana kenging tina tahun ieu minimal 50 pocong garing ngalung kalau itu jimat hiji sapocong ngalebetan begitu ngalebetan kangge naon di mana-mana usum paceklik ieu tapi alhamdulillah insyaallah satosna abah nuju abah hujat masih 2 tahun masih aya di mana-mana aya warga anu cekap kangge bekelnya nyimat tah makana keluar kata si jimat nyimat teh naon terang nyimat nambut itu makanya tacan beres ya nyari nyimat nambut cekap be dongkap ke abah tapi alhamdulillah abah tak daya ya dugikeun ka detik ieu insyaallah mudah-mudahan tangga ya dongkap ke abah wawatos bah bade nyimat bekal apa kedah ditangkeun ku abah ka ditu henteu nyanak nyaliran saka peryogian anjeun begitu engkin panen uih deui ka abah pah tos nguihkeun itu anu dicimat ka anu kamari jumlahna sabaraha nya sabaraha nguihkeun sabaraha uih na kadinya geuning ngajirim ngabentuk leres teu nyata seri nyata dicanak nyatana we dalilna dalil goler dalil nyata we gitu dalil goler ganten aya katentuan tadi adat leres teu 10% begitu sadayana 2,5% ngiring deui kabersihan deui pada tamat tina sadayana hartana beres teu anu 2,5 mah tina sadayana tah urang kieu ai milik rezeki urang hoyong tiap dinten aya teu percanten teu tadi ayana karuhun percanten ayeuna aya beres teu dan nu taya mah waru tah buru we atuh ulah tadi teh bahasa tadi ulah kabobodo teh kasana ai ka ditu diburu bari mahal nya tah uyut atau mimi aki urusan eta pantapan lagi orang mun ngadua mun langsung ka Gusti Lin ibarat orang bade ngalabu buah karajian heula tetepi gantaran tetepi deui pada handina gantaran naon
tah geuning wajibna urang hirup kumelendang di alam dunia keur neangan kadunyaan nya punten ya ulah ieu ya hirup kumelendang di alam dunia urang neangan kadunyaan siar dunya saloba-loba seolah urang arek hirup salibana tapi ulah poho bakal bekalna urang anu tadi dirina ukur sasampiran badana sasampayan disamper kuno boga teuing ditayang kuno boga Kawasa. tunda eta geuning hade urang mah ditungkulan ku nah ulah-ulah mentang-mentang ayeuna ngora keneh masih panjang teh ulah teh tiasa di nata tiasa diagulkeun eta mah terus teh moal aya astana sajeungkal sok mangga pertarusannya mohon alhamdulillah tiasa silaturahmi sumping abdi sareng Bapak dosen mohon rencana terayana kemudian kalau abdi pertarusan upami naminah nami Irfan mohon teh ini di Cisaat nya saat mana menjadikan pertarusan ya eta diutamikeun di Kampung Budaya ieu nya eta hukum negara sanes kampung budaya Benten ya ya awas kampung budaya sareng Benten ya Pak janten upami anu diutamikeun di dia masalah hukumna nya ya Pak hukum negara heula tapi hukum adat heula gitu tadi siapa yang hulu ka hukum nunjang kana mupakatna jeung tiasa dikereutikeun cenah sama kedah sasapukan itu kedah nungku tetiasa cek hukum sara wungkul tetiasa cek hukum negara wungkul tetiasa cek hukum adat wungkul aya urusan eta mah leres teh mun aya di abah mah bentana kieu betul kami aya anu di luar mah di negara kami ngalakukeun kasalahan kiateun dibelaan ku pangacara aya di abah mah tetiasa aya di abah mah tetiasa dan teh kami abah teh gaduh 17 sadamel turun temurun ya eta teh 17 aya punten ya abah aya dukun ieu pasangan unggul ya abah aya dukun aya pangkulu aya kolot lembur aya canoli janten aya tukang kemir sadayana 17 ya mungkin kaya tukang pandai tukang bebersih tukang siuk tukang para tukang benteng tah pamoro tukang bas bengkong ya paraji aya janten si tugas natetos tah geuning begitu waktosna apa teh tiasa iya entah ayeuna sistem apa seperti eta kamari sapar pasti perah-perahan mulut pasti nyimur ningali teu aya nu ngagarantung sawen namina sawen eta tiap bumi teh aya sawen sangka sanes kitu di abah mah tantang angin ceker tulak tanggul palias simbol wung janten ari kegiatan sehari-harina masyarakat di dia montan tani aya kegiatan nu sifatna ekonomi tauhna deui kadinya painten narosna kieu kan pan aya pareman teh ya sadika gal kangge kabutuhan sendiri penting mana kitu internet tak kitu ya pan tadi sebatin yakin teu kanu kedua pasti ngambil kritian tapi syariat hakikat kedah saimbang teh cekap ayeuna siga tuan bae tos dina piring niat wungkul bareng mah kitu lah mohon dan jantan hukum mah kedah sasapukan betul ya kedah aku satu kok mangga boleh anu baik mohon mangga Assalamualaikum waalaikumsalam Abah Abi Lukman Prabowo Abi di Bandung nah yang harus pengaruh budaya luar karena kalingkungan kita ayat tuh bah biasa ngerobi gitu ayat pengaruh tuh aya sampai abah eleh seperti ayat tadi Abi ningali seperti ayat parabola tapi Abi ningali bangunan gitu ya kita hampir sami seragam gitu
satu ciri adanya adat istiadat yang masih dipegang. dipegang. Beres. Anu sebab penetrasi budaya luar aya di pemerintah jalan programnya mungkin abah tiasa milahnya tadi disebutkan abah mau 1 tahun hilap betul ya melak pada teh abah mau 1 tahun sawang heula mau sekali-kali kayaknya 2-3 kali dan eta bahan pertarusannya apa tuh ya apa pengaruh tos lain tapi apa tuh sih yang tersiana tadi awaking anaking isuk jagan gitu keur kaharep bahasa-bahasa seperti ini tuh ini ada gimana contohnya bakal loba rampag damar sebenarnya bener rampag damar sebenarnya kan listrik engke mah kaharep punten toko ge leulempang engke mah kaharep leuwih mahal pananggungna daripada anu di buktos ada yang tetes ya kagoda teu kagoda kumaha ku HP dan aja batur mah hayang nu bikin kalungit cirina urang ilang carana itu nanti seperti TV nasi nonton apa anak jalanan Depi hadieu Rocky. tapi begitu bulan mulut seperti kamari mah atau ai pelet mah kada sanes pelet lauknya yang jawokan mung ai abah mas kumagikan ipan tadi narose tadi terakhir seperti bismillah kan itu bismillahirrahmanirrahim mung berapa dianggena bismillah buhuna diangge bismillahirrahmanirrahim diangge terus sahadat buhuna diangge sahadat apa diangge seperti itu dan kan di double kedap kamari bab anu teh sedekah mulun nangge sedekah napa kita nangge ruah sedekah ruah kadang nangge padahal ngiringan itu tetap kedah di pusaban seperti ruah ngiring secara itu tapi ada nggak ada kedah sedekah ruah terus ayah listrik ayah tapi ayah hiji tempat kedah terang ayah hiji tempat anu teu listrik di bumi ieu kan sih akan jantan masih terus saya nama punten ayeuna manggening da nu dongkap di payun punten nuju abah arjo ge lah aki abah mah teu biasa ngobrol kieu teu biasa abah ngawaktakeun sadayana teu biasa tapi kok kan ku abah mana anu tiasa di ieu teh mana anu seperti itu mungkin teh aya nu nyebat tadi wangsit nah seperti itu kunan melak pare 1 tahun sawang bulan ngait kan tadi yang dicaraskeun ka abah kumaha ayeuna ieu kan jaga taneuh ieu bumi dianggap indungna anu teu ngandung bapana anu teu ngayuga indung nu teu ngandungnya bumi bapa nu teu ngayuganya eta langit indung nu ngandung jelas aya bapa nu ngayuga jajal panitipkeun tadi ka indungna ka bapana beurangna penting bisi anu arek heureuy bade cirik idik heureuy bade ngisi kudi panjenengan maksud tiluhur ngadampak anaknya SDG-na pangjagakeun pangraksakeun panglindungkeun ti pentingna panglanglankeun ti barangna pangapingkeun pangjagakeun pangraksakeun ti masa jalan marwahaya tebakeun sadaya da eueuhna kunaon make 1 tahun sekali coba teh Sri pami ngalahirkeun 1 tahun aya 2 kali tuh eta kabeh sekali nandongkap 2 ge kembar tapi 1 tahun sawang sanes tunji ge 1 tahun hiji
mohon setahun hiji itu gitu rupiah sok mangga ya di palingnya paling resep jaket sok mau apa kalian nyarisnya misalkan ada Madinah saha seri orang Jawa nya tapi sambil Jawa Barat identikna seri teh bahasa padi Jawa sanes urang bahasa sanes Sunda Jawa leres teh tapi apa itu tadi seri berarti sama ya padahal mah seri teh Sunda seri mah Sunda santai jaga bahasa ya terima pare mulai dia abang-abang aya deui nya seri teh nyi pohaci eta nu anu nama nyi pohaci na be leres bahasa umumna seri tapi nyi pohaci nama moal aya di Jawa duka bahasan Sunda mungkin tujuannya sami pare ai Sunda Jawa Batak dan karakter apa tuh karakterna orang-orang mah kieu bener tuh karakter orang itu gitu cirina sabumi carana pindah cai pindah di mana tanah ditincak didinya langit geuning apa eta bah ieu punten nya jadi seperti mah di bae naroskeun ieu nya marka perkawis kasepuhan meureunna anu dianggap di kampung itu berarti sesepuh meureunna bah gitu. Nah eta teh dongkapna kasepuhan eta teh di luhur nate teh generasi luhur nate eta teh atanapi aya rentetan saderek atanapi mung eta mah sejarah nu dongkap langsung ka abah kitu lantaran aya hubungan darah atanapi kumaha abah eta janten tiasa disebat misalkan sepuhan lah kam budaya ieu eta kabit nama sanes kasepuhan ieu kaolah Allah tante panenkan mati anu mati tadi pagi sama kurang nya mohon tadi bener teh cara disebut turunannya mau langsung nah saya panenkan pamit mengipan nyebatkeun badan aros wangsit itu apa langsung di kantos nyimpen dina pangimpenan mah kitu tapi dina nyatana teh ada kantos harus dipayun kan lagi ada pengen sok mangan nara teh sok mangan Selain ya. mohon tanya banyak ditampi ya sa nya itu sok atuh tabe tuh mana ditarahan sok mana sok iya itu udah sok bang orang mohon mohon satan salam mohon mohon wah ditambi wah mangga sok Di mana sering makan selain pagi kegiatan ekonomi sama kerja Maksud tergantung panjang ka individuna tergantung ka personalna tanya lira tapi intina mah pare anu biasa dikantongkeun teh pare tapi badan melaks eta misalkan kumaha di sataun mung sawang bulan seperti kieu aya sawah cukup cai jadi pelakan lauk tah lauk pamin misalkan seueur biasa nyical biasa dituang punya lira terus si lauk teh terus pamin hayang sayuran seperti melak bonteng cabe cengek eta sok mangga anu teh aya ca anu teu kabagian cai janten di abah eueuhna pami ayeuna rame di luar punten ya seperti organik terang organik teh naon da di abah mah punten di ayeuna teu aneh aya pare 20 tahun pare 20 tahun teh aneh abah nembe kamari nutu tipun uwa ngantunkeun uwa teh ti gaduh putra hiji nembe ditutu kamari sok baca nuhun sok eta sok
Buka tuh. Tak itu penten kange ka menuhan kabutuh. Nah, nak ya. Karena diri nak ya, seueur pami anjing ningali kapol, tina kawung atau kawung disadap, pami tina nu pancau, tina jangka menengah tina jangka ieu na talun, terang talun. Juga terang talun. Tilas huma di belakang naon bae talun. Talun. Makanya pami orang emot ka tadi nya di anu ieu bumi tah milik rezeki mah ibarat orang ngerok janggot di kerok anjing Keluar deui. di gil sore gitu lah itu malah siap coba bicara beteng nah kajantan nan tripod ancur eta beteng ibu eta diruka antam sepron ngeunah bae coba kami buluna babat buluna jadi demo jangan canak sekali eta saya mana anak itu orang mantak tadi harta karun teh tadi tahu deh karena harta karun tadi anggapan anak teh emas semua lah sana harta karun harta titipan bentuknya sederhana mas DNP dan material penuh ya. Atas saya harus gede teh. Mau sok sana. Saya tadi tahu. Teman kumanu. Kemarin mah aya jakatna. Tadi aya sama. Pentina sami tina 2,5 eta mah sadayana. Ieu mah khusus pare anu sabatkeun ku Abah mah anu jekat, sanes jekat. Pami pare mah jekat anu 10% mah. Anu 2,5% pan tina sadayana. Tina harta sadayana berarti termasuk eta. Leres teh? Mung tina pare khusus tina pare teh namina jekat. Sok bae kapal itu mah pun tenaga. Sok lihat teh. Enak ya? Sok. Pan kamari jadi taros ka saya AA bade kumaha dongkap jam sabaraha. Abah teh untuk tadi abah ge bade sok lagi ketingali. Bade angkat hilap leres. Mung pan ditaros kamari teh bade kumaha. Ada nu tacan kami kamari teh ti untir ta. Ti untir. Mohon ti untir ta. Ada anu paling sering STKS Bandung, Ibu Aan, sering eta mah. Anu paling sering deui tina taunanana para Madinah anu ayeuna nuju nyalon Pak Anies Baswedan. Aya cok aya. Apa? Sok mon. Ayo eta naros. Eta naros. Namina heula saha? Namina heula saha? Nia, lihat asli Sukabumi di mana Sukabumi? Di Bogor. Jadi di Bogor ke Sukabumi. Di ada di Sukabumi. Alhamdulillah. Dan teh Lia naros ya. Biasa teh cenah nikah. Alhamdulillah mah enggak biasa. Pada ke orang bule, ke orang Cina, ke orang Belanda apa mana? Laras, tetapnya itu lah. Biasa. Perempuannya laki-lakinya biasa. Mung, aya mungna aturanana nu kedah kiring di. Aturanana nu kedah kiring di Abah kantos ngan nikahkeun namina Erik orang Prancis dugikeun ka ayeuna. Putrana dipulungkeun ka Abah Bayu sareng Saya Andika. Nah, kamari aya orang Maroko. Nah, ranom kene. Orang Maroko sareng orang Cekoslovakia nah Dia tinggal Maroko. Banyak jadi banyak. Nah, iya ternyata maksudnya Abah gaduh materi atau napi buku tentang kampung masyarakat dia gitu budaya. Tapi kadang mau kamari dipangdamelkeun tuku IPB. Mun ke IPB ya mungkin di wilare da anjeunna ge tacana mah tacan ditabuh coba, mun tacan buku tentang kasus sarjana seni sareng Juanda anu ngadamel teh. Ya, kamari
kamari kalau kan di Kementerian Pertanian abah diajarkan sebagai pemangku ketahanan pangan tingkat dunia. Mudah-mudahan insya Allah gitu lah Pak Allah kasih kita sehat ayah abah mah seperti di tempat ini itu